tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun birahmatika ya arhamar rahimin. Ilahi anta maqasudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'buda illallah, la ilaha illallah la matluba illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Amma ba'du fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah na ieu wengi urang sadayana kalayan putra tiroda sareng inayah Allah subhanahu wa ta'ala biasa ngariung mungkulung patepang wajah naraga ibadah wal sakitu payus terluyu sumaga sanggakeun puji kali syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Kalayan disarengan kudu'a pamugiring mungkulung urang sadayana, ibu bapak sepuhan nom sami hadir sadayana dikawit niat dina manah masing-masingna di barung uratub jantungna sehingga Gusti Nu Maha Suci ngairodah kasadayana biasa ngepatkeun dua pandanganana ngalengkahkeun dua sampeanana nyangkolong waktos nyantang zaman sumping kana iriungan pamugi sadaya sing janten amal ibadah ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat biwasalamna mugi asapapaosna kinuran kajunjunan alam kekasih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargina, sahabatna, tabi'in tabi'atna ke urang sadayana mugi sing diangkeun umatna tur kenging syafaatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hormatkeun pribados kersana al mukarram kasupuhan guru urang sadayana, pengatur waktu, pembawa acara, nu mimpin kana gernaka ieu. Mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu dipihormat kersana kasepuhan guru urang sadayana nu parantos maparinan ilmuna. Mudah-mudahan mantena dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oge nu dipihormat kersana sohibul gernaka di dieu sapara kanca atanapi sapiri humpi sadayana wasilah mantena disimkuring tiasa tepang sareng urang di sadayana. Mudah-mudahan marantana disehatkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala lahir batina dan rupi pangruan mantena sing janten harta akhirah teu irang barokahan dunyana sumawona di akhiratna. Dipihormat disimkuring kersana aparatur pemerintah di paling handapna tiga pangluhurna saupami aya wasilah marantana ngahit dayeuh ngolah wilayah ngabakti ka Gusti Nu Maha Suci wasilah ngolah ieu negeri. Pamugi marantana sareng-rengan aparatur pemerintah papayung hukum pangbela negara masing aya dina ginanjar kalujengan sapapaosna diwuh ku rahmat jeung ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maseur di sahurna ieu wengi jelar waktu sastabu 10 langkung 15 menit. Lamun ngaji geus jam 10 anu ngaji na ripuh mustaminatun nu hajat mapupuh. Tak tong lila teuing we cika terangan oge khairul kalam qala dalla wa syarul kalam tola dola. Panggorengna caritaan teh pangharena caritaan teh saeutik tapi kaharti. Ari panggorengna caritaan lila tapi matak lieur. Tak pribados naros mending saeutik kaharti mending lila teu kaharti. Da teu nanya kitu sim kuring mah. Sok lieur urang mah ditanya abi ngajawab J. Kurang sepakat we saeutik. Tadi geus kasepuhan lastu we Pak Ustaz jam 11 nya tuh cocok teh sim kuring ge. Malah tadi kehujanan, awak kehujanan teh boro-boro ngaji heuh ge geus menang 5 di jero teh. Kok peuting ngaji teh tos biasa di mureunnya jam 10 teh masih keneh ngaji. Alhamdulillah. Kaum muslimin wal muslimat sadayana sateuacan peribados kalajengkeun cariosan ala qadar fatri sareng ieu riungan dipayun nyanggakeun silaturahmi pamugi ditampi
Ugi peribados sendasi hapunten dina sagala kalepatan zahir batin ageng alit nu karaos teu karaos sanaos anyar pinanggih jeung peribados sadayana tapi nya kitu teh we jelema mah da anyar pinanggih ge anger ya supaya pibanguseunana nya kitu teh pokona mah kuasa kitu peribados sangat ieu ngadasi hapunten ka sadayana mugi ibu luntur galuh bapak kersamana ngahapunten ka peribados sadayana bade ngahapunten sadayana. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ari geus tamadati heula masugan we bebas ka hareupna pan ari nyarita hareupeun umum mah bisa nu teu merenah paripaos nu nyarane kateke nu nanggep tuur ka bentur nu nangunyar ka bentar malah aya nu wudu teu pere-pere gae ka dinya aya wuduna mah ih teh ngaji teh kupabeuli teh baru kieu teh geus penting waktu sare kitu kuna mudah ngaraji gara-gara kalinya bapak arwih di parayun ibu ge sami malah sim kuring ge atos sim kuring mah mustami balik tek balik kan urutan keuna naon mah tah anu mungut kaum muslimin wal muslimat sadayana wasillah ya urang ngadua ka Allah mugi Allah sapaposna ka urang sadaya maparinan kakiatan iman sareng Islam oge ihsan maparinan taufik sinareng hidayah sehingga ringkak paripolah urang teu miti tekad ucap jeung lampah kecap jeung hiji ringkak paripolah kabeh sing jadi amal ibadah kabarokahan mugi Gusti dipasihkeun ka urang sadayana anu kumrenang di alam dunia nu wasilah urip jeung kahirupanana kahuripan jeung kahirupanana nu tani kuli dagang ngamalkeun ilmu nu sanesna sing dibarokahkeun sadayana nu teu daramang lahirna batinna mugi sing dipaparin kasehatan ku Allah khusus dua orang taktukeun ka mantana nu anyar dihitan kersana yang Muhammad Faiz teh Faiz dina Faza pengersa urangnya bagja urang doakeun mugi mantana sabada dihitan sing dengalkeun sehat ku Allah sing janten urang kalih anu soleh lahirna sareng batinna panjang yuswana gampil meuli rezekina janten urang kalih anu bisa ngabungahkeun ka ibu kalih ramana dunia rahu akhiratna amin ya rabbal alamin ibu kalih ramana anu milari kasab keur bakal mantena da kewajiban tadi terus diuniakeun ku pun urang sadaya pamugi marantara masing digampil milik rezekina digampilkeun milik rezekina babari kasabna keur bakal mantena rumah tanggi jeung anak jeung sanesna amin ya rabbal alamin oge tos ngarantunkeun alam dunia khususnya ahli famili sanak baraya sepuh karuhun ieu keluargi marantena di alam barzahna sing diuuh ku rahmat jeung ridho Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin 10 menit pan kieu tabu sabaraha bapak ibu ieu sepakatna pasang alarm garanya di teh ameh begitu disada geusah rek kedai kaum muslimin wal muslimat kurang judulan yang ngaji penting dan mergi acara khitan perkawisitan terus dibahas tadi nah make kudu make judul ameh geunah we ka dituna da urang ge dina ngaji mun di pasantren na kitab sok aya paslun anu paslun teh bisa dibaca paslun paslun teh pasal atawa babun aduh ieu teh pabeulit jeung kiri mun asup kana yang irung teh mun asup kana teuing kebasekan dekeun bae judul teh kitu mun dina bab babun atawa paslun urang judulan penting ieu ngajina meh teu lila kusabab nu dihitana anak-anak urang judulan we ngajina anak naon cenah anak atuh ngomong sadare naon cenah anak anak ke pokona mah ari anak teh hurufna sabariji hitung atuh itu bener A N A K ngandung makna eta teh nya lamun cek dina eta mah di mustaq teh diajarin nahu mah A N A K A na nu kahiji anak teh amanatun minallah nu ngagoler we nu ke wangkongan tong ngaji si salah wangkong we mah anak teh anu kahijina amanat ti Gusti Allah
ibu jeung bapak di kawit kapungkur di ayeuna geus ngarasa yakin anak teh amanah ti Allah teh. Da kadang teu sadar kadinya ari hayang boga anak teh pang baduh tina karipu, pang baberah tina kasusah, pang babere tina kacape, tapi teu yakin teh ieu teh amanah ti Allah. Kusabab kurang keyakinan lain amanah ti Gusti, tungtungna anak teh dibelana teh eta we bungkus kulit jeung geus sipuji. Ari amanah ti Gusti tinang tos aya aturanana persis we jeung pamarentah nu aya di alam dunia zaman kiwari. Bupati nginstruksikeun ka camat yen rek aya pembangunan, camat instruksikeun ka kades aya pembangunan, kades instruksikeun ka saha ka PPK pelaksanana jeung nu sejen-sejenna. Mustahil lamun seun pamarentah ngayakeun program teu juklak jeung juknisna. Persis urang ge ku Allah di alam dunia di PHP-an anak nu disebut amanah teh, ari amanah ti Allah teh pasti aya aturanana. Yeung ti kami amanah keur anjeun kabeh, tah ieu prak laksanakeun ku maneh kabeh. Malangkungan saha teh lintang ti kajaba nu jadi panutan sakabeh alam uswah hasanah, contoh anu sae iwati Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicontohan ku Nabi, dipiwaran ku Nabi, bahkan dina hadis nu ningakeun lamun segera sakeun ibu jeung bapa anak teh amanah ti Allah prak laksanakeun perintah Nabi. Kumaha dawuh Nabi? Hakul waladi ala walidihi. Aya hak nu jadi anak, kewajiban nu jadi inu atau bapana. Mana nu kahiji boga anak teh ayyuh sina ismahu. Amanah ti Nabi eta teh laras juklak ti Allah santenan. Ibu jeung bapa lamun ngarasakeun anak teh amanah titipan ti Allah hiji we heulaanan bere anak teh ngaran anu hade. Jempring selare syukur we bari ududnya peti kapeureum tuluy ya sare. Hiji anak teh bere ngaran si hade. Ari hade lain cek budaya tapi cek agama. Loba manusia teu munasabah, urang mah urang Sunda sing Nyunda bari nyantri cek orang. Tak ngaran baheula mah alus karana ge Asep Saifuddin. Ayeuna aya nu kitu geus teu usum. Ayeuna mah ninina Suha, Akina, Suhe, anak nama da Edward tuh. Tinggal di mana apa? Malah zaman dihijikeun zaman kiwari mah bapana Hasan, indungna Eti jadi Santi mun awewe. Bapana Abbas, indungna Okom jadi kitu we beunana. Jeung ngaran baheula mah kalau terasa gawaya. Punten da ngaran teh ngaruh. Sungkuring ngaduhkeun aki. Allahu yarham tos santumkeun. Punten kahadus biniam sok panarosan jami seueur. Aki budak teh geuring wae. Bogahan awakna cacingeun. Punten eta pun aki saha ngaranna budak teh? Bejakeun ku indungna teh. Kuping nyalira sungkuring. Allah saksi. Cah kieu teh wah lain kitu ngaranna ganti salah. Pernah teu pangalaman kitu? Aya wae. Diganti ku aki ngaranna pijeun ieuna baru 3 poe udah teh cageun. Wallahu a'lam teu apal eta mah sabaraha ge amun. Aya nu kitu diomekeun ngaranna sabulan da maot udakna ge. Aya eta mah cek teu maot Allah mah teu kitu. Tika malah aya pasakolot memakai ngitung hana caraka data sawala meureunnya baheula teh geus teu diusum teman teh eta mah. Nu penting keren we budak teh. Teu dibaca kitu nama pan baheula mah make aya istilah hitungan Sri Lungguh dunia larajeng patilin. Rak dipake ge da mah neraka dah. Saka Allah we sing kuat teman. Nyari ate urang mah. Teu. Aya kitu teh. Da takdir mah bisa dirobah, leres teh Pak. Leres. Mah bisa dirobah takdir mah.
Sabab sawabikul himam la tahriku min asfal aqdar. Hikam begitu. Cita-cita nu gede, usaha nu bohara moal bisa ngerubah takdir pangeran. Tapi urang kudu usaha meh diganjar ku pangeran. Ngaran sing hade nitip. Urang mah urang Sunda, nyunda bari nyantri, nyunda bari Islam. Asep Saifullah. Geus hese teh. Panjang ngaran teh enak mah. Teh ngah cing kese ngomongna. Ngabiseun di sakola teh kuat teu mahi. Dibere dijit ujian oge teu mahi na kolomna teh. Berat ngaranna teh. Ayu sina ismahu sing hade ngaran sabab cik katerangan nu bakal baheul jaga di absen daerah teh ngaranna. Sing hade we ngaranna. Kadua wadabahu anak teh didik. Sing alus atapna kadinya nya. Ayuh sina adabahu sing hade ngadidik adab ka anak. Nganda ya paribasa bapak kalong anak kampret, bapakna nyolong mah anaknya copet. Ari anak hayang hade tingkah laku budi parangina inung bapana pi bangusna. Manuk tereng anak barak kekunjungan uyah matra TS kahanat dibalik teh. Heuh kahanat. Hayang bager jeung bener anak adab sahade alak nama inung bapana mah sih bener heula. Data dige sempang ngersa diri urang heula dak sate. Saur kuana ku angkusakum diri maneh heula dak sate. Kakarek ku ahlikum. Jauh tepi ka langitna mun inung bapa hayang boga anak soe, ari inung bapana masih kena salah. Mungguh jalmi mah mungguh sanad, tapi mungguh Allah mah teu kitu. Kajentingan bapak nambah gerak pada ngaco aya nu kitu eta mah cek syariat teh munggu logika jalmi tapi munggu Allah mah teu kitu henteu mata tadi cek pangarsa sabisana we hirup mah teu liweuh didik anak teh akhlak adab zaman kiwari teh mata ladina liman la adaba teu sampurna agama manusia lamun eueuh adaban. Kajenting ilmu luhur, iblis ke luhur ilmuna. Iblis mah pernah jadi guru malaikat, tafsir sawi mang aos bapak. Jadi ngajagaan surga ngarejengan malaikat, pangkatna naik 8 tingkatan. Lain iblis alasna ge, ilmuna luhur pangkatna loba, tapi ahli neraka. Lain ilmuan, tapi sombong adaban. Mata alus kene ilmu luhur adabna alus. Entong dibandingkeun jeung ilmuan mah. Kekeuh da ilmu diutamakeun mah nya. Diangkat ku Allah oge da janten boga ilmu. Ngan ilmu man sampurna lamun eueuh adaban. Didik adabna. Naon we eta mah? Adab tuang, adab leueur, adab nyarios. Pan aya unda kusuk Sunda mah. Emut sim kuring ngadukeun bapak disiplin. Lamun tuang teh bapak taat berjamaah, kudu berjamaah we jeung kolot teh. Kapungkur. Hiji da anak nglobok komo akimah 12 anak teh. Ditinggalikeun anak teh ku bapana adab dahar si salah. Adab Sundana heuh antong si agama jauh teuing komo ka Allah mah. Budak teh bisi daharna ngaremeh pan dicarek ku agama. Budak dahar teu meunang culang-ceuleung, teu meunang nempo alas batur. Tunggu sia dahar maneh tong nempo alas batur. Naon sabab bisi kabitaan ku rezeki batur kadinya Allah. Tunggu dahar teu wani cengkat lamun kolot can beres. Tuani nyokot nu jauh tina urang padahal kita begitu na hadis lamun urang tuang teu meunang ngarongkong leuwih ti urang we di urang we mantap nyokot teh heula gulukeun hareupeun kumaha tuang zaman ayeuna urang kali bandungan ku bapak dinungna dina kursi bae nu TV jangegan ngeungeut bapana di dapur nagog deuk tahu ari anakna leungit adabna ge geus adab dahar geus leungit zaman kieu. Ari ada bahasa kakolot boro-boro tuang ibu tuang rama pun biang pun bapak boro-boro bapak aing we jeung aing bokap paling beli mulai ge jeung nyokap saya raos dengan ibu jeung bapak zaman kieu geus adabna naon sabab teu nurut we ka nabi juklakna teu dipake tadi teh ya bere ngaran sing hade didik anak teh adab sing hade. Tisaha ti urang we
Ai urang hayang sopan anak ka urang, ai urang ka anak kasar. Sia ti mana kehead, udah nyatu. Pancik anak teh. Sia we sorangan sia. Udan. Tetep we da indung bapana mah dosana kieu. Ngaca we urangna teu ngaco. Saur Nabi amanah ti Allah dinikah anak teh ngaran sing hade adab-adaban akhlak sing hade. Contohan tuangna tengekeun ulah ceplak, awas teu meunang ceplak beuke goreng batur bisi geuleuh. Adahar kerupuk tong luak lauk lalau adahar kacang lalap tong disada. Didik tuangna ge pernah teu Pak? Atuh awas geranya kan kihul qaul. Ini hadis. Bapak jeung ibu ngariung jeung anak tuang maka jadi kiparat ka dosa. Namanya ngadamu. Gek calik ngariung bebarengan bapak jeung ibuna, papa palidi, ibu itu anak digigir mun 2 3 4 mah. Cik bapak teh ujang bimbing ngadua, pok bapana. Kita anak lalaki teh berengpan Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Hari tak kene tak ada dah hadir tuh. Indungna diukna ipat contohan budak awewe, bapak diukna satutuk contohan budak lalaki. Pan ada teh. Dengekeun anak bisi ceplak daangna, tempokeun anak bisi salah daharna, ada irung asupna. Tempokeun anak bisi ngaremehnya kana mubadirkeun rezeki ti pangeran. Hargaan tong ning ka Allah, tukang maculna heulaanan, anu mopok, anu ngagaru, anu ngalekor jeung sejenna ti kangalaan parena. Komo Allah nu ngadamel sanguna, ngadamel beasna. Kane kasep tong ngaremeh rezeki ti Allah, hargaan itu menang batu tukang gawe tukang tani, malah bapak ketika kieu teh suku teh mopokan galang nyawakeun meneh dahar. Kade tong ngaremeh cokot remeh hiji bersih tah sabab remeh sasiki bapak teh neraka lamun dikejeun. Dahar ge geus teu didik anak teh. Da urang teu meunang ceplak, teu meunang nginum memeh, teu meunang nginum di tengah dahar. Baheula mah kitu. Dikaji zaman kiwari cek kesehatan mata rusak kana ginjal. Dahar teh memehna we nginum teh jeung angeusna. Duh, Gusti nu agung. Adab zaman baheula teh geus leungit, zaman kiwari teh dahar oge. Lamun lempang baheula mah anak bapak punten ti kain baju kitu. Tawan tun hareupeun 10 lempang kieu baheula. Kieu we teh oleh cik budak ayeuna, tong budak batu, budak urang gitu teh. Selengit di garawan boro-boro kulane mah pan beres sudah kena HP wae. Jang teu nemalan wae, jang teu nemalan wae. Kumaha kapungkur jang kulan. Jang beurgeun budak teh. Kumaha zaman kiwari rasakeun ibu jeung bapak. Adab tuang sendiri, adab nyarios, jang kulan nyai ka didik pokoknya kedahar berkis bersin bapana doakeun atuh jang ku ujang diajar baca hamdalah bapak teh yarhamukallah pan didik tuh sabab imah teh mimiti sakola dirinya tuangna adabna ajarkeun lengkahna meh pantes wa adabahu sajabiti kitu berengaran sing ade didik akhlak teh adab teh naon dia anak teh cenah ayu alimahul kitabata didik anak teh ku ibu jeung bapak supaya bisa nulis jeung bisa maca. Galin kewajiban sakola SD lain sebenarnya mah indung bapana. Ulah nepi ka salah maca budak teh CA ca LA la NA na cangcut. Bantu nyamung itu teh nya. DJ ARUM dibaca coklat pantai nyamuk. Senang bisa maca anak didik kurang. Dah baheula mah baca teh Pak ini Ibu Budi we nya inget tak? Ini Bapak Budi, ini anak Budi. Eta we kasih ditu. Gusti keur maca sabab Quran ge ikra baca. Kawajiban nya Bapak didik anak teh sing bisa maca. Kat opatna sajabati kitu teh wa ayu alimahu sabaha didik anak teh supaya bisa olahraga renang artinya tik bahasana Islam wasamaha jeung main panah eta teh olahraga disunatkeun ku Nabi
renang sareng main panah. Naon sababna mari kudu olahraga. Urang ku Allah dikaluarkeun ka alam dunia wasilah patuangan ibu teh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah ngaluarkeun urang ka alam dunia wasilah tina jadi pun biang ka alam dunia teu nyahona naon. Ngan Allah ngadamel ta pangdengi, Allah ngadamel paningali, Allah ngadamel anggota badan kabeh sok kumaneh pake syukur. Mata aya pendidikan hiji boga raga olahraga ngalana. Ay anak zaman kiwari sok anak papa olahraga ta? Si zaman kiwari main HP ti isu tika sore olahraga di mana? Mobile Legend. Hade kapungkur mah sim guling zaman di Kobong ku guru di Canak olahraga main bola antar pesantren. Wati Malangbong ti Garut ti Tasik ngadun ka Cianjur. Resep jeung santri pelebah main bola ieu bae mah gelutik. Teu naon olahraga meh sae titipan ti Allah meh sesek. Ai budak baheula olahraga loba teh kudu ka lapang. Sakola pan leumpang baheula mah. Sakola teh leumpang apa yang mah baturan. Papai kabeh Asep dadang dade hayu beri. Kumaha zaman ayeuna abang ngana motor? Olahraga sukuna kuat batak budak baheula jeung kaut ayeuna beda Pak. Budak baheula jeung budak ayeuna teu sarua. Awakna teu sarua, hatena teu sarua, pikiran teu sarua. Budak baheula mah ayeuna teh geus kolot. Lamun kolot ayeuna budak baheula. Kolot baheula teh jeung kaut ayeuna teu sarua. Kolot baheula mah geus maot. Kot ayeuna mah yakin ngajaran beli pabaliutnya lain pabaliut kurang pagawe teh budak ayeuna jeung budak baheula beda. Budak baheula mah geus kolot ayeuna teh budak ayeuna mah encan begitu aja. Kolot ayeuna jeung kolot baheula beda. Kolot baheula mah geus maot ayeuna mah yakin begitu nu ayeuna tinggal ada apa lagi. Olahraga nanti cukup olahraga kade jelema boga hate olah hatena. Urang teh batur tong budak urang mah heulaana. Olahragana sing kuat olah hatena. Teu cukup hate diolah boga rasa olah rasana mata olah hate, olahraga, olah rasa, olah pikir diolah apa hade. Seseg budak teh. Warah sila jago main poda alus teh goreng. Buku bisa ngaji. Dan zaman teh mah sese. Tah anak teh titipan di Gusti Allah amanah. Heulaanan we ngaran sing hade, didik adab sing hade, sana bisa maca Quran mah komo, beh dina ilmu umum, sana olahraga. Geus kaituna wa ayyarzaquhu alla yarzaqahu illa thayyiban. Teu meunang mere tuang jeung leueut ka anak kecuali anu halal. Ada dipilih Pak. Sebab ida dakhalal haram kharajal haram. Lamun asup ka tuangan anu haram mereka urang mereka anak bijilna ge bakal anu haram. Asup nu halal bijilna bakal maka cek hadis. Teu aya daging nu jadi mamin lamin nabatat minal haram panaru aula bihi. Teu aya jadi daging nu ayeuna awak urang lamun tina barang nu haram. Maka neraka nuker pantasna ge keur manehanana. Oh neraka teh lain muke dunia teh neraka hungkul. Lamun asup tuang jeung leueut barang anu haram. Terus ka itu kewajiban kau teh wa ayu zawijahu idadroka kawinkeun di mana geus aya jodohna. Naon sababna? Lamun geus aya jodohna budak teh dikawinkeun bisi kawin sorangan. Geus kawin sorangan teh pandirimu. Hiji anak teh amanah ti Gusti Allah. Ari amanah teh beratnya sanes kinten. Ya Gusti ngadau inna aradnal amanati ala samawati wal arwajibal. Saur Gusti kami teh geus dibagkeun amanah teh ka naon cenah? Ka langit, ka bumi, ka gunung, wa abaina wa asfaqna.
bumi inggis gunung teu sanggup langit mah sumawone saha wanian wa hamalahal insan nu sok wani narima amanah teh jelema saha jelema teh urang mangga nu hayang amanah teh belaan dibeli ari jadi kades lain amanat da amanat beak sabaraha jadi kades jadi RT ge tanggal zaman kieu mah biasa eueuh heula Bapak. Dugi ka la imana liman la amanatalah teu sampurna iman jalma lamun sedda amanah. Imam Al-Ghazali sareng muridna nupang beratna di alam dunia naon santri ngajawab membatu saur mantena laras ngan nu paling berat di alam dunia teh amanah Pak. Da amanah mah bakal dipenta pertanggung jawaban. Gaduh murang kali hiji dua tilu bakal dipenta perjawaban. Gunung mah teu sanggupeun, langit jeung bumi mah inggiseun narima amanah teh. Saha atuh wa hamalahal insan. Jelema mah nu wani narima amanah teh. Tah simkuring ge punten nyarios teh amanah ti Gusti. Bapak jeung ibu nu ngupingkeunana abdi nyariosna, da eta bakal dihisab itu. Tak teu babari ari ngaji teh da berat. Panas jauh lembang ngagidi. Ngajina salah teu merenah. Jauh tina aturan Allah, wah tipu pisan atunya. Tak da sieun ngaji teh simkuring mah tah atoh. Nu nitah teh sok berat teh. Jadi imam di lemur berat simkuring udah amanah atuh. Naon Gusti, tong ning nanggung jawab makmum 10,100 kalau abdi kecantang tuh, pakersa gitu. Entak maning ku batur we imam mah geunah jadi makmum nah. Imam kudu mikir bacaan kudu bener coba. Komo imam tarawih coba laun teu laku ganjang sieun salah. Serba teh. Buruhan ya abdu. Dunyana ge berat amanah teh berat. Kusab kitu tong leutik hate ibu bapak